Coba heula mah sarompong. Dalang geus kolot sinen ngarora kene. Nya kan keun bae ka jurung we ku sinen kan. Ngan ari hitut dalang jeung hitut sinen beda. Ah, na make beda segala. Ai hitut dalang mah tara kadenge tara. Nah, make tara kadenge. Apa sok ngahiji jeung kecerek. Kumaha teh teh? Kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek. Nyawa melanghir Heeh. Ai hitut sinen mah ngageber. Ngageber kumaha ya akar. Nah, cenah make kitu cepot. Wake ngageber jauh-jauh. Meureun eta sinen pan sok emok. Emok. Meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang, meureun kapendet ku keuneung. Nya kapaksa seseleke ka hareup. Meureun aya lemer kadupak. Aduh ampun. Meureun aya tetenya ye. Halus sorana kan. Ada. Jeung bauna teh itu cenah 2 kali nih. Nah, Kang make 2 kali. Dan sarua nu hiji bau waduk. Hiji bau egerin. Mun hiji di menyaho jawe. Bau kolaborasi bauna kan. Mun ngarang laguna hitut sinen. Hitut sinen, hitutna 2 kali. Dutut breng. Ari hitut ngadurulung. Ya bapak juga. Karunya mau balik ti Arab. Nah, maka karunya kan balik ti Arab ya kan. Aya di Arab teh digawena teh 2 tahun. Jadi supir. Lalaki ieu mah jadi TKI. Mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir. Supir ngakutan onta meureun itu. Balik ka lemur. Eta mah pamajikanana sono meureun. Nya atuh. Boga duit ongko. Loh, duit gede ongko. Kadenge we ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kirana? Tius. Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. Sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup abus. Langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari. Bangsat nih Keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Heeh. Cing galulutrak eta bangsat leuwaseun. Kamana aing lumpat yeuh. Sieun ka parego. Kabeneran teh. Parana teh molongo. Terekel ka para cicing di para maksud mereka daguan heesna nu boga imah. Boga imah. Aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab. Atuh. Eta bagus dalahar. Jam 8 joger we caritana gatrik. Dere caturnya kan. Cangkang jajamu pabalatak obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek hees. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we nya. Ger deui we nepi ka 3 rit tah. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesel we ti luhur. Beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain salat mereka teh ngedekul kene we. Ya, da isu kage adan deui. Isu gaya kene adan. Caritana geus ya goprak keun langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama. Amwing. Sayangku, my honey, darling. Teu panggih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambak ti luhur. Kumaha kan? Bari kabur diteumrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Bari kabur bari ngomong kieu. Da dume tadi ngadenge, Nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu. Ambek eta bangsa ti luhur. Bari neumrak kaso-kaso. Sakalian kalapaan anjing. Goblok.
berak bertak itu wah lompat mapai galang ai geus jauh teh nyerobok deui make cengek anjing tidak kesal teh Kang karena kesal ngadege kitu aduh ampun ayang seungit make lain rupa-rupa dongeng ngaralu aya deui nu balik ti Sumatera nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri nya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat aya di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar dina dek teh eta mah keur kitu jo jerit teh awewe satengah tuh kumaha tulung bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong aja lemah teh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani wah gegejeret eta awewe no data mah aki-aki kumakan juga jeleng teh ka laut gejebur kecepok kabeneran eta kantong teh karawea kumaha teh page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng beunang eta tambangna teh ku si aki teh Allah alhamdulillah dibedo ka luhur teh salamet gor we surak muji eta si aki menang pamuji atoh pan urang lamun dipuji teh atoh nya atoh si aki mah amak kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog wah dikaluhurkeun hidup aki hidup aki batur teh hebat aki eta aki-aki lain atoh kalah baud bari bedog di kieu kumaha teh mentong hidup sia goblok sok ngomong sia saha nu nyuntrungkeun aing tadi si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun lain eta luas nu nyuntrungkeun ampun eta sia karunya nya khawatir baru dipuji ya Kang naon aya Kang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson teh naon aya boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut awewe gadis mung gaul jeung batur daerah meureun hitut wae da ungah ngalengkah teh ngik kitu kayaknya bujurna teh itu disadar tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru kan rek maraban meureun baru ka jabar roti kabeneran hanya tak kitu murah asih pangeran we nya kumaha Kang kabeneran aya bujang deui sarua sapanyakit boson ai lalaki mah pantari kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah urang bebesanan yuk buah sapanyakit da sarua sapanyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun pasti jeung eueuh jodoh mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti peuting teh sok diintip ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana artina teh geus bageur diintip ku bapana teh kieu ai kamar pareneng di kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didengengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogo pesapanyakit ai biasana mah moal peuting teh ngik tah ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut tah bapana ngintip kieu we dut
Dut. Nah hanya belah. Aya ngikna eueuh. Ai barang aya di bemeu. Melang urang ka anakna sieun dipaehan. Toong we ka itu deket ka panto. Pantona teh kabeneran deh. Lain ku panto. Ku reregan. Ku baligo urut. Urut teu baheula du ele. Dibukakeun saeutik. Oh, paingan dut wungkul. Da keur dipake geuning sia itu. Heeh. Beureuh katutup liangna. Katutup. Kacocokan alah. Ai budak awewe na mun katempo bapana noong. Ka jeleng teh lalakina reuwas meureun. Meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna. Jo tuwiu wiu wiu. Wah, eta mah salamur datang. Marukana sirine. Cocokna meureun asa kabukakeun. Saya RW para raih kan. Isuk-isuk teh beurit aya genep gempar. Virus hitut. Alah ampun euy. Kang. Heuy. Eta nu panasan teh panasan ku. Naon? Nu panasan ku anak geuningan. Naon? Dongeng. Panasan ku milik anak. Dongeng jelema panasan ku milik anak. Geuningan. Kumaha teh dongeng teh? Dongengkeun ku akang abdi. Naon? Dongengkeun ku akang abdi poho deui. Oh ya teh nyaho kumaha dongeng teh teh? Alah. Ampun. Heeh. Alhamdulillah nya euy. Doana dewek rek ka sawarga ieu. Atuh ieu didoakeun pisan. Heeh. Sing salamet bisa ngumpulung deui ah. Ujang. Eta saha? Saha? Wah, eta sora. Ieu dewek, Jang. Eta sora. Bapak. Leuh, naon? Bapak dulu itu.